dan bintang malam berkedip mesra melihatku rindu. Alhamdulillah heulah seperti kacung kondang cai. Dan bulan Yang panggil jeung awal. menatap ria melihatku rindu wajah cantikmu. Ayang ku rindu kamu ingin mencium. Wah, alhamdulillah euy geus nepi ieu kacung Cikondang teh ieu. Geus nepi aing sayang geura nepungan euy geus sabar aing. Oh, tiket masuknya Kang? Oh, mayalin Kang. Mohon. Ayo di mah. Oh, aing mah. Oh, kacung Cikondang teh bayar Kang? Bayar 10.000 per orang. Teu mawa duit Kang urang mah. Terus kumaha? Oh, kumaha tuh? KTP. Da urang sedangkan urang geus janjian di anak. KTP simpen di dia ke balik Oh. bayar. Ku KTP ge bisa? Bisa sok. Ah tukangnya. Ah, siap. Hampura urangna rusuh. Siap. Tanya. Ya bayarnya. Heeh. Aduh. Mana cenah awewe teh dihanap cenah ka aing ngomongna dina. Aduh. Tapi asa eueuh. Tembak. Harus akang. Kang. Kira ieu. Aya naon ieu teh Josek nanya teh tugu assalamualaikum ke jika nu teu boga ada bae. Lain Kang, aing rek nanyakeun. Aing di dieu parahu belah mana? Atuh biasa wae Kang tatanya teh. Ulah jeung bari pepelege kitu. Maksudna kumaha ieu teh sok-sok nanyakeun parahu di Curug gitu parahu mah di Jangari. Kela Kang. Tapi dah heueuh Kang euy. Parahu mah aya oge di palabuhan atawa di Jangari. Kela. Didinya teh naon maksudna ieu teh? Lain Kang, aing teh bingung ye janjian jeung awewe aing teh. Ngan cek awewe aing teh di Curug Cikondang dina parahu. Oh, maksud didinya mah meureun parahu, paparahuan, lain parahu meureunnya tuh teh belah ditu parahu mah. Ada model didinya mah. Parahu mah di Jangari. Tuh paparahuan mah di ditu. Oh, kan bayar tuang Kang kalau bakal aing ah. Kepek ka itu. Hah? Kangnya. Malam berkedip mesra melihatku rindu wajah cantikmu dan bulan terang menatap ria melihatku rindu wajah cantikmu. Oh, itu meureun dimaksud parahuna teh. Beurkeun ah ku aing. Rindu kamu Wah, langsung ditangkep ku aing mah awewe teh lah. Anjing geuning jalu. Ih, kunaon cia mah make lari. Aa. Ih, ka dia Aa. Aduh, aing teh nyangka bieu euy ningali si Ojak jeung awewe deui euy. Viralkeun ku aing bejakeun ka pamajikanna lah. A few moments later. Assalamualaikum. Teh. Kemana sih teh aya we ya teh? Teh, assalamualaikum. Teh. Waalaikumsalam. Gen teh teh ieu aya. Kita tadi ge aya teh mah. Memang aya naon? Lain teh tadi ningali abdi teh saleki teh jeung awewe. Cing balik sia teh. Gimana? Heeh, tadi di Curug teh. Ayeuna ka mana? Lain juga naon di Curug keneh urang ngebubur we ka dieu ka teh. Ah, rasakeun lamun mantog ku aing. Heeh lah teh carekan lah mun balik mah tuman teuing. Arek dicarekan ku aing, ditungguan di dieu ku aing. Assalamualaikum. Tah, teh gedean balik jelemana ayeuna mah. Naon ieu teh ari maksud sia? Ganeng sia. Tadi aya bejana sia di Curug jeung awewe. Cek saha ieu teh aing jeung awewe di Curug ah. Tah, cek si ieu tah. Jelemana? Nya sia nempo aing jeung awewe kitu di Curug. Heeh, teh aing nempo sorangan maneh nangkep awewe gan dina parahu. Buktina ge aya fotona ge tuh. Heeh, we nya majar maneh teh geulis lamun jiga brek eta. Duh, aing teu ngabohong sok. Ayeuna maneh rek kumaha ayeuna? Teuing aing oge aing geus kieu mah bingung. Ai sia di cara lain lalaki, comel sia mah. Tadi kan kunci mobil. Aing mah lieur aing geus kieu teh. Eta. Sok Nya. duitna. Dasar lalaki bokondo. Geus serahkeun aing ayeuna mah. Kau buatku sekecewa itu.
itu di mana hatimu yang dulu kau duakan ku Gara-gara sia tah aing we jadi kieu. Sia cara lain lalaki wae aing mah. Ada Di beja-beja sia mah. ada salah atuh maneh. Ditinakeun ya ku pamajikanna. Aing teh hayang teu baheula si ojak jeung si eteh teh ngesan. Eta mah da beunghar atuh ayeuna jadi rana duit loba, mobil aya. Ku aing deketan aing. Pangheureyan. Teh. sudah ditakdirkan bertemu dan tiba-tiba kita jatuh cinta. Wah ieu euy. Liang mah badag ieu euy. Jiga liang rana ieu mah ieu. Belutna ge pasti badag ieu mah ieu. Cobaan ku aing. Dasar awewe teu bersyukur aing mah kurang kumaha karena mobil bisa beger pinter. Ka aing nyebutkeun mokondo aing asa teu ngarti. Jeung dieu teh ngabahanan ieu deh kah. Jeung aing mah teh penasaran naon jerona deui. Manya aing harta gono gini ukur kabagian sakoper kieu aing mah asa teu ngalalarti aing. Kode nama rese kieu tuh. Anjir. Geuning kosong. Maknya harta gono gini ka aing ukur mere koper kosong hungkul. Kieu panya aing aya eusian ieu teh. Geuning meni eueuh goblok sugan nih mereka. Anjing. Kapatur geuningan. Sudah